Gorolong sotik ini si manu make sepeda cenatanya. Lewat merasa soto beri dipakekan kapsi tayo si kaki harga nate mung 5.000. Wah. Arang ni silawakan talay. Siang mah bener-bener tis pisan baru dah. Ejar liang sinya tuh waduk ha. Temennya ngana pisan. Coba nate ya si mang tukang makan rendok cenata. Lewat jeung si mang lajeng robak lajeng katela harga nate mung 5.000. Wah. Barang dibelawakan talay. Siang mah permicinan duniawi na ieu bener-bener kerasa pisan ni si mang. Ya lo mang. Mau siap-siap ku kami didaharin si mang-mang na digubuk aing mah imah. Abung sotik geuning si mang tukang cilor ceritanya. Lewat teh ijian hargana teh mung 1.000. Wah. Ya lo mang teh salah aing mah ieu mere saos nilabak ieu teh sakalian jeung padi-padi saos teh tomplakeun ka dieu atuh aduh kan ieu teh maninganna pisan. Urusan ti koro sudah tidak bisa ditanggulangi. Lewat teh es buah siga kieu hargana teh mung 5.000. Wah. Ini mah tuh benar-benar otomatis menyebut di koro si kami dengan baik. Lanjut part 2 atau jajan di SD mana lagi?